Gimana ketongengan gitu? Kunoro berit Kang, meniru dat parabot di dapur rarejek, gaigetan berit. Pan aya racun berit, pamer ti Mang Jajang. Oh nya Kang, poho, diteunin nalur lemari. Kela Kang bawa heula. Kang, ieu teh kumaha carana? Dihijikeun jeung dahareun atawa kumaha nya? Bisi nyalahan. Ieu mah ulah dihijikeun jeung dahareun nih. Keunleun we, golerkeun. Nya atuh Wang cobaan Kang. Ini panggieunkeun teh manis lah. Nya kedeung, kong jeunkeun. Nih, ieu. Naon deui atuh Kang? Ieu racun berit. Dicampurkeun jeung teh manis Kang? Dihijikeun jeung teh manis? Keunleun eta mah. Nya kudu dicampurkeun kana teh manis. Aja teu akal. Aneh-aneh wae. Oh, suguhan teh nita dicampurkeun. Apakna abdi leuwas Kang? Anjing,